mawa HP jeung cetan sajing lah. Bujil makwari mah boga nomor ge. Ukur nalan status dong. Cetan tilok nanti lok. Ulah aing kabur. Jat amat sih maneh. Bodo amat. Murah-murah cuma kilo 5. Baju bungkus. Lapar amat aing. Kilo 5-an. Wah, kebeneran pedagang baju. Ada Aing jangan buka baju lebaran. baju yuk. Kilo 5-an. Mang. Adik. Dagang baju. Mohon mang 35 ribuan yo, murah-murah. Menang tuh diutang. Kira mang, ada harus sama menang diutangkeun. Iraha bayar mang. Oke, minggu harap. Oh berarti minggu hareup mah 50 ribuan bayarna nya. Sakmat, mentang-mentang diutang burung. Udah deui bayarna. Walah aing. Sabodo teh lah aing. Karunya ongkos ku aing. Teru masak. Wih, ngeur amat yang mah. Woi, Alka. Ada enggak ikut nanya? Non. Gus Mitra encan maneh. Wih, karake puasana seberapa we? Gus Mitra encan. Atuh encan lah. Emang iya puasa geus saberapa we? Karake 13 poe. Oh gitu. Nih aing ke tukang baju. Ngomong 5. Ayo diutang 50.000. Mah tadinya buah. Emang seberapa poe deui gitu Mitra? Teh, kali 15 karuhur. Karuhur mana? Tuh, ruhur Monas. Hah? Ruhur Monas? Kali 15. Kaditu maksudna. Kemana? Astagfirullahaladzim. Geus lah, kek waing di bejaan. Nok miltah mah. Bisa kan kali 15 na? Atau bisa lah. Bugu eta mimitian. Oh. Wih, seger amat tuh cai. Ingat rujak buan amat aing mah. Wih, amat begitu. Aska, kumata, amun urang Mitra, aayaan temampu. Ih, atuh wajib lah. Fitrah mah kudu pan mitrah mah. Zakat rukun Islam nu katilu. Ha, tapi kumaha? Jaka ayaan, keruwu jasa. Atuh wajib bae, ndok mampu, ndok henteu ge. Naon nu dibikeun sakmat? Atuh naon bae nu boga? Kumaha lamun bener-bener urang teu boga jasa? Atuh eta mah teu nyaho aing ge. Baliklah aing supaya seger. Ayolah urang ka mana? Masya Allah. Mang Hayang.
ari mana mun buka puasa. Naon heula nu diheulakeun? Atuh dahar heula lah. Karep dahar 2 piring. Wih, gede amat Cakmad daharna. Emang kunaon? Atuh sacukupna bae kami mah. Ulah dibarengan jeung nafsu. Heeh, emang kunaon? Atuh haram deui puasana. Dibarengan jeung nafsu mah. Ari maneh kumaha kitu? Atuh aing menginum, terus mam sakucupna, terus salat maghrib bae. Terus atuh geus nyantai. Wih, aing mah mun geus salat maghrib boro-boro nyantai. Naon? Makarujak heula sabumuk. Terus wih isana makan kolak 2 mangkok. Pedas amat. Nope. Wih, ayo deh, gue dan akan ulah. Copot bang si Aska. Helah, orang balik non buat dia. Ih, kau lagi. Naon? Ngabuburit meren Cakmad. Oh. Emus balik. Astagfirullahaladzim. Tulin, cak aing gaya si Aska. Mang. Naon? Mantap mau bangdut buka. Lain eta jeung Mang. Naon gaya Sakmat? Tarang mama boga amat. Ini teng lah. Mang. Ganteng naon ada batang. Lapar amat aing. Baju yuk. Baju murah. 35-an. Pedagang baju. Saha deui. Mang. Ulang deh. Action. Oh, berarti 50.000. Ulang deh. Oh, berarti 50. Ribuan ya bayarnya. 50 ribuan ya bayarnya. Oh, berarti 50 ribuan ya bayarnya. Action. atuh minggu hari pamang. Jadi 50 ribuan eta mah. Bayarnya ketinggalan. Oh. Eta ge bagus sih, cuman bayarna ngomong bayarna. Cak urang malam. Nah. Terus mam sacukupna. Sacukupna lain sakucupna Sakmat. Terus mam sacukupna. Nah, si pai ge bisaeun. Terus mam sakucupna. Sacukupna. Si pai mah nontep pendek-pendek. Terus mam sacukupna. Nah, Nah, coba ipai Aska. Mam sakucupna. Sacukupna.